kemana ya ditungguan di tadi itu datang-datang pada yang tugas kelompok kami poe isu karunya nutus datang ke bini abi. Salsa ulah seuzon sama makan anak nu rajin tadi ge ka sekolah datang pertama. Saleres tah Saul Ismi tadi ge abdi di sekolah ninggal Salma rarana geus sudah biasa. Kita nanti salahkeun ayeuna yang lah untuk bisa tidak mau datang sama bimbing bilang ngaraskeun. Assalamualaikum pisan abdi telat sampingna. Abu Salsa. Waalaikumsalam. Panjang umur sareng jadi omongkeun di mana wae Salma ih. Punten pisan Sal, tadi abdi sudah ngebantu segala beberapa di bumi. Dan geus we ayeuna mah urang bagi tugas nya Salsa sareng Ismi bagian mandian tugas dina internet. Teras abdi sareng Aira nyusun reading. Salsa mah bagian ngertiin ka foto-fotoan biasa. Ana sapunten abdi teu biasa mawa tugas eta. Kunaon ari Salma apa tinggal nyenak teh namun abdi teu pernah sakola paling biasa medap. Rasa koyong Sal, abdi nuju ke ayat Rosna Jadi diambil yang obat pun yang medianya. Astagfirullah, Salma nah penyarian kita tadi. Apunten aja sadana, aja sekarang mama sama nuju udur. Nung di pikiran Salma alam kamu berjalan sakelompok namun ayah keputusan alam sih harapan barengan soal teten terima ya kamu di pikiran Tah, dompet tadi emang tertentang satu sejen dia. Tapi sambil ngomongnya, ayo susah-susah. Sok kurang udunan. ya di ayah juga biasa ngomongin sama ayah kita biasa ngomongin bilangin sama mau sama terima kasih sadayana abdi dan nolabukan kangen aku teh abdi kebiasa abalas mana ya sama udah kebetulan dari hayang di dalam itu jaga pemahalaman gerak itu kan pasti mana bakal dengan orang bener tuh. Benar bisa anu penting ayo nama Mas Salma tinggal damang sareng ayeuna menang nilai ati paburu. Amin hayu orang beresin lah ayeuna. Nek sama biasa enggal-enggal uih ngabantukeun mamahna. Ayo, nah ayo emang kisahnya selama ini dan turun ke pulau, ayo mah kalau diperhatikan